Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng sim kuring gitu. Ujang coet. Si Ujang coet ya. Ayo. Si Ujang coet ya yang tak pernah semangat ngehalangan. Nah, eta yang tak pernah semangat. Tak pernah semangat. Nah, eta poho deui lah nya gitu. Nah, dulur-dulur anu di lembur anu di mana sekitaran Cipanas boh anu di kotana gitu. Ayo orang lestarikan bahasa orang, bahasa Sunda, dan namun teu ku urang kusaha deui gitunya. Ulah gengsi ngomong Sunda gitu di Jakarta boh di mana boh dulur-dulur anu aya di Pangumbaran, contohnya di Kalimantan, di Aceh gitunya. Ulah era ngomong bahasa Sunda gitu. Ulah era ngomong bahasa Sunda. Dan namun teu ku urang mah kusaha deui eta teh bahasa Sunda teh dimumulena deui teh atuh. Ayeuna kan bae urang campur aduk bahasa oge teu naon. Da bahasa Sunda mah mekar. Bahasa Sunda mah mekar gitu nya. Ayeuna contohna maneh ada ngomong, "Da kumaha apa tuh? Hanya bubuk raginang." Dah contoh mah contoh. Teu naon. Teu naon. Nu penting mah ulah poho kana bahasa sorangan gitu. Ulah poho gitu, ulah ayeuna beungeuna ngecicing di Jakarta datang ke Lemur. Kamu tuh siapa ya? Aduh maneh dahar jeung teri oge meuni. Aduh sosokan bahasa teh. Ulah sampaikan kitunya. Omat. Da unaon ngaranna teh? Da kumaha teu da urang ge kitunya. Urang mah cinta karena budaya Sunda teh kamu karena kesenianna urang hayang bisa gitu lur. Contohna karena ieu kamari urang meuli naon ngaranna teh karinding, urang hayang bisa tikakeun potongna di peletok-peletok ku urang. Tikakeun hayang meulina deui. Tapi aduh kumaha teu da kudu diajar. Diajar kudu urang teh sampaikeun bisa. Nya kamari urang eta bebelaan urang hayang meulin kitu. Uhti ayeuna make hijab uhti di hareup nya urang ngabarejaan ka maranehnya kanu ditariung ulah make pakaian ketat gitunya. Kan eta teh meureunnya hijab teh jang nutupan aurat maraneh meureunnya. Ayeuna dari kumaneh diketat-ketat. Maneh cager, urang rek tanya mah maneh cager. Namun sapertina maneh cager mah moal meureun. Maneh make hijab terus pakaianna ketat. Cager meureun maneh teh tah. Mun maneh cager setelana berubahkeun. Ti tadina maneh teh make tiung tapi bajuna ketat. Ayeuna mah maneh teh make tiung bari jeung auratna teh ditutup gitu. Tah gitu urang mah ngabarejaan we ka uhti-uhti kitu nya. Kanu teu apaleun anu gaya nu hijab teh model kumaha gitu nya. Urang mah da sok eta kitu nya urang mah. Urang ngewa sih henteu ngan karunya gitu. Urang mah ngewa urang karunyana teh nya manehna make hijab gitu. Kacape-cape kan manehna make hijab. Dan ayeuna manehna naon ngaranna teh? Naon pakaianna ketat model kitu. Pan nyaah meureun make hijab teh mending tong make hijab lah, mending laan hijabna gitu. Ari rek naon ngaranna? Ari rek
non make hijab etana non ngaranna aduh auratna dibuka-buka mah gitu. Nah aya meureun kan nu ngomongkeun oh semua cenah kumaha batur we cenah batur ieu da urang mah da katempo ku urang gitu nya kamari oge neng atuh neng setelana orang teh benerkeun gitu nya namun maneh mung di komentar namun maneh mung gitu nya di non di omongan ku batur maneh ulah nyen pi omongan nya contohna eta lah gitu namun sepertina aya we gitu mun sepertina aya we nu ngomong ka maneh oh jablay gitu. Pan teu ngeunah mah den ayeuna aya nu ditiung gitu nya na TikTok giliran ku om-om di chat om tolong ya jaga kata-katanya aya tengah jaga kata-kata kumaha manehna tengah jaga aurat kan belegug nabeak dikarep norotorogan namun maneh naon ngaranna teh mun maneh ngajaga ieu maneh pasti kan si om eta ge moal daekeun atuh meureun ngechat ku naon-naon ka maneh moal daekeun lah namun maneh tertutup mah kitu nya jeung teu neko-neko moal si om eta ge moal daekeun gitu hei neng berapa sejamnya BO enggak udah perawan enggak nah, pastikan di gitu-gitu ke si om nanti mending ayeuna robah lah gitu nah sakitulah da ngomong rubak ngali denge ini ngomongna kumaha we bebas lah nah ngomong rubak mah didenge ayeuna ngomong lemes ngomong lemes malah asa diusapan si anjing teh mending maneh ngomong langsung jupret model kayak contoh janji aing anjing Asia make baju terbalik saya teh Islam lain tah kitu kuduna kitu ayeuna namun dilemesan moal didenge mending kitu poho orang teh nyokot baju lagi poho tuh hanya alurnya pokoknya mah tong ulah poho like komen jeung subscribe gitunya tapi lah gitu pokoknya mah mun resep karena video-video orang wah mun resep karena video-video orang merenya like jeung komena jeung subscribe na gitunya nya namun resep nya resep mah teu naon gitunya nya geus nya salam Sunda kiwari sampurasun.